Imam atau ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba ayo jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak kudaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak mantak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pake sujud ka Gusti Allah endahan pake di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngebuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeueuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah ieu lawan tah wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanamkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot mah dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu page mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya irung bisa pakai hirup udara nage nu Gusti anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti sing hade teh ketika kurang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya teh panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing hade dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker jieu tuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah horeganan lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa pae geus kurang keyakinan sebab naon sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak teh mah kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu hese Imam atau ilah mah dina hikam nya nama nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak-cak
cicing bae hiber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba jeung panyakit eta reungit nyanana cicing bae cak 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 kunaon tuh reungit ka dinya caplok pan eta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak menang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat khimason tagdu khimason taruh bitonan nyana indit ti sayangna keleh beteung sore datang ye gendut beteungna teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya henteu tapi nyana indit ti imahna hiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak nyana mah asal kaluar bae tadi paratok teh huluna cak 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jah teu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun henteu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu blon eleh ku manuk eleh ku cak-cak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cak-cak eta cak 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 kadengena doang kurang padahal mah Allah 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 jika kadengena ku urang cak 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 lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak sebab nyana teh muji Allah 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 urang lamun keur hees kieu aya cak-cak haju urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sia bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk make ikhtiar keneh ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu, aya ilmu. Geus aya ilmu, ngaranna ilmu yakin. Ye, bener ya, naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat di dinya. Nikmat hirup bus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Gusti Allah mah nu maha ngalindih, nu maha gagah saluhureun manusia, saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum, malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likuli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat, malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun, wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun, sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu, malaikat teh cek sakaol mah di dieu, di bibir katuh urang, ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin
di mana orang berlaku baik ditulisku malaikat nu aya di katuhun, orang salat, orang puasa, orang zakat, orang ngaji, orang sedekah, anu kanyahoan amal-amal urang mah kanyahoan kabeh ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teu nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah wah rajas ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya Ki Haji ngebonceng Simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai sapeting sampai sapeting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kenca kumaha ya catet atuh geus situ mah catet tapi lamun berangnya ngabonceng Simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natasi sa Gusti aduh renganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teh dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus boleh catet lamun datang ka isuk deui nya teh tak datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mendak sing ade dua malaikat na ieu lah wa yursilu alaikum hafazah dua malaikat jadi akhirat buku urang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan engke mizan nu katuhu nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urangna aya di tengah-tengah di dinya sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus beureumbaan ka mana ye aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep maju timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kiceup-kiceup ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh ieu ngaboncengan Simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain duh masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadzah
hatta idza jaa ahadakumul maut, di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dilewe gitu ih aya kacangan nih urang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid eta teh datang ka maut. Aya hiji kiai diiringkeun ku muridna kemudian nyana teh ka tempat di hewan mun urang mah naon ngaran tempat hewan da tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk sagala gitu ke kebun binatang nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana assalamualaikum ya Razak salam atunya na waalaikumsalam muridna kaget waalaikumsalam ka saha waalaikumsalam biasa murid kaget kabeh tapi biasa bae guys datanglah ke tempat monyet kabeh mararenta monyet teh ajol-ajolkan cak kieu teh bere kabeh nu aya bere mararenta eta kabeh monyet kabeh marah tuh terus bae nyana ngomong sia nyaho ka bahasa monyet tadi henteu eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang indit nya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh geus beres datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantak kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kayawan aku kiai hakikat mah ulah kasinggung put tenang we helanan kiai monyet teh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim jelema anu geus jadi ahli Allah ketika ngadenge hiji nyanyian diperhatikeun tina bahasa eta nyanyian terutama nyanyian-nyanyian anu meunang ahli-ahli Allah anu mengarah kana katauhidan ngajadikeun nasihat ka dirina ieu menjadi luluh kana ruhna. Urang teh mimiti ibadah teh make zahir diaturlah ku fikih. Kemudian orang kuari ibadah make galbu diaturlah make tariqah. Urang geus datang ka hakikat ibadah teh make sir yakni ruh. Ruh urang
berbagai tahapan-tahapan dina urusan ruh didinyalah manzilah urang. Geus engke diangkat jadi wali rijalul ghaib, jadi nukoba, jadi nujaba, jadi urofa, jadi asoib, terus jadi naon gitu ngaranna, jadi autad, kemudian naik deui jadi mukhtar, naik deui imamnya, naik deui jadi kutub. Kitulah ibadah teh. Jadi urang kakarak tahap awal ge can anggeus nyaritakeun urusan fikih. Jangan beberes zohir urang timimiti cai, kemudian wuduna, kemudian sholat, gerakan-gerakan jeung tempatna, eta urang mah masih diutar-atur kene. Diatur urang mah di mana jang tempat sholat urang nu ngeunaheun lantaran make pikir. Ditingali disingrai-singraikeun ku urang nu kadeuleu kumata mah ieu mah kotor, ieu mah bersih, eta pikir. Ketika orang geus make ilmu thariqah lain deui babauan teh ya, lain urusan babauan geus babauan secara batin kaambe ku urang. Musola ieu mah bau proposal. Musola ieu masjid ieu bau proposal geus lain aambeunana geus lain teu kaharti ku batur. Kunaon sih embung didinya salatna sia mah sia bae ulah nurutan mama. Emang kunaon mama mah teu tilok salat. Aambeuna jeung dedengna geus lain. Geus aya ilham ti Gusti Allah colekan secara batin. Sok laksanakeun, sok ulah. Geus mulai di dinya teh dahar ge dahar ketika nyana endek nginum seakan-akan cai ngomong ulah diinum. Ieu teh lantaran ieu hasil menang teu beres cai teu jadi. Teu jadi. Begitu orang dahar aya eta mah hese lain bahasa ngomong lain naon lantaran teu moal kaharti ku batur. Jadi geus tepat jasa pirasatul mukmin, pirasa jelema mukmin leuwih seukeut tibatan pedang. Ai oma irama mah lain seuris ya. Bicara itu lebih tajam daripada pedang, maka hati-hatilah eta bicara ieu lain perasaan mentek sing hade mangharepan jelema mukmin anu geus tajam pirasatna lain deui ya dahar wae sia mah nya mah teh urang emang mama soboh mama emang kumaha tuh geus 2 kali paingan tah mah lain pirasat mah kos kitu mah kamangkaran tah mah ieu mah pirasat kabelah dituna geus datang ke hakikat nyahoeun. Tadi maka karak bisikan-bisikan melalui ilham kuari mah geus jaho. Jadi geus jaho kana jati dirina, geus jaho jati diri eta sangu jati diri, eta cai jati diri, eta kopi jati diri dan berbagai-bagai jati diri sakumaha nu ka Kangjeng Nabi. Ya batu teh uluk salam ka Kangjeng Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal kayu, assalamualaikum ya Rasulullah. Tangkal korma, assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah, kabeh ngaromong kerikil, assalamualaikum ya Rasulullah. Geus nyaho kadenge hakikatna. Nu matak moal kaharti. Hiji kiai bebarengan kamari kula maca kitab jeung Habib Rozak aya Habib jualan kitab. Jadi dibaca sakedeung ku kula. Nah, aya hiji kiai diiringkeun ku muridna, kemudian nyana teh ka tempat hewan, mun urang mah naon ngaran? Tempat hewan da? Tempat hewan teh anu muroba ieu anu manuk segala gitu. Ke kebun binatang. Nyajak ke kebun binatang tah si kiai teh anu geus datang ka hakikat. Datang jeung murid-muridna biasa seseurian segala naon. Ternyata horenganan di kebun binatang ari waliullah mapan maraca salam ka nyana. Assalamualaikum ya Razak. Salam atuh nyana ge Waalaikumsalam. Muridna kaget. Waalaikumsalam ka saha? Waalaikumsalam biasa. Murid kaget kabeh, tapi biasa bae geus. Datanglah ke tempat monyet. Monyet kabeh mararenta. Monyet teh ajol-ajolkan cek teh bere. Kabeh nu aya bere. Mararenta eta kabeh monyet, kabeh marah tuh terus bae. Nya ngomong, sia nyaho ka bahasa monyet tadi.
ente eta teh kabeh ngaronjang-ronjang mararenta sia nu aya di sia teh coba kami ieu di jero kebun binatang teh kurang parab tah bahasanya na kos kitu tah oh kitu nya urang inditnya dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Geus beres. Datang deui ayeuna ka hiji tempat babarengan di dinya teh tah geus balik ti kebun binatang jeung murid nu lain-lain nu milu jeung nu teu milu bareng rakyat masyarakat pamarentah aya eta kan kiai kieu bae cek yen monyet kabeh ye sia monyet kabeh monyet sia ngomong gitu monyet sia kabeh monyet atuh aya nu noel kiai kunaon monyet kabeh sia ku aing mah kadeuleu monyet kabeh atuh diamankeun kiai teh barang ditanya kiai emang monyet kabeh lantaran kabeh mararenta cek ieu teh ya percis cek aing mah kos monyet di kebun binatang mantap kiai proposal eta kiai monyet sebenarnya mah tak kalawan aku kiai hakikat mah ulah kasih ngumpul tenang we heulanan kiai monyet teh tak kabari baca kitab sakedeung jeung Habib Rozak kitab teh aya keneh seserian bae Habib Rozak nah jadi paham nya ka bahasa-bahasa eta kakarak monyet dang can diteruskeun ku kula maca kitabna jahese macana tah kula meuli tilu Habib Rozak ke meuli jang naon Bib wah buat koleksi aja cek jangan tuh ya Allah ya Karim aya deui hiji deui ku kula dibaca deui dasar kedeungdang bari ngobrol doang masyaallah rame orang eta kitab masyaallah aya perangan segala ta kitab teh ente mah pan mun maca kitab jelok rame tapi lamun maca majalah mantap susuna gede amat yeuh waduh rese baca kitab aja mubtada khobaran syarat jeung jawaban hese lah pokokna maca kitab datang ke guari kitab teh bisa-bisa dibacana ai majalah manerleng bae komo aya gambaran teu kudu dibaca pokokna gambarna bae deuleu di HP ka HP-keun diakses ka HP aya kan pun di jerona mantap ieu mah terbuka dua belah dadana wah diakses bloon teh kiai aya kari ya Allah sakitu ge kiai komo lain kiai eta HP teh kos gara itu nah ieu keur carita jelema anu ibadah ka Gusti Allah mun kuari ku urang diutar atur urusan zahir ka tempat-tempat jeung sagala rupana ketika geus ibadah melalui thariqah pohoan ka tempat sebab naon di mana bae Allah aya endek naon masinikeun tempat di masjid jeung di imah nu disembah Allahna eta-eta keneh di kota jeung di kampung nu disembah Allahna eta-eta keneh di nu rame jeung di nu sepi Allahna eta-eta keneh kok make aya perbedaan-perbedaan aya di nu loba jelema bangor husu teh salatna aya di jero kamar make kaos merek Rinso bloon teh kiai di kamar mah tenang bae make kaos cangklek ya Allah Akbar nu Rinso nu Dino macem-macem geus teh pokona mah tah tapi kan di masjid mah nya teu sanggupeun da teh make merek Rinso lamun aya kiai nu di kamar jeung di masjid beda eta kiai ondo eta encan nyahoeun cek nya mah meureun di masjid mah aya pangeran di kamar mah eueuh ye aya perbedaan nah eta kiai kakarak berbau pikih doang jadi bae kos kitu ngan mikih encan datang kana noriko ketika noriko tetep bae di luarnya make jubah di jero make jubah kos kitu bae salat lagi sarua bae sebab Allah na eta-eta keneh nah geus nu kos kitu mah mun nyaritakeun Mekah biasa-biasa bae sebab naon jelema aya nu ka Mekah tapi hatena mah di kandang kebo keur toap inget ka eneng eneng aing sanu urusannya cek nya ada tadi jelema nama keur toap deui nya jeung Haji Pudoli atuh ditu waduh bismillah Allahumma hatena mah eneng aing di mana saha nu ngurus pada tadi hareupeun Baitullah tapi ahli Allah sanajan di kamar di imah di mushola tetap Allah teu inget ka eneng teu inget ka mobil teu inget ka naon paling sekedar kajaki ya lumayan lah saya tiga-tiga teu bener bod rusak lamun lain ahli Allah tetap ibadah rusak bae hese bae tak ketika dek bae jadi ahli Allah geus akur bae ketika datang waktu sholat di jalan Allahu Akbar tenang bae ih bumi Allah
kalem bae masalah ketika geus datang ke hakikat geus lain deui geus bae kadeuluna ge teu salat kadeuluna geus teu salat padahal mah salat kan kiai teu salat ulah ngikut kiai geus ulah sok haju ka kiai sia bae lah salat emang kiai di mana di Mekah salat geus moal gaharti teu bisa pake lalagaan lantaran kadang-kadang di dieu mah kadeuleu teu salat horeng di anu mah aya saya geus kos kitu mah lantaran tadi teh ya urang mah ngaji ge hayang rame urang mah ngaji teh masih kena kompetisi dina karamean wali mah geus lain kitu ngaji bangun pindah ngaji bangun majelis salim pindah geus teu hayangeun nya nama bangunan kos kitu jang naon nu penting mah jelema nyaho ka Allah dituntun ku aing tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho kuari geus jaraho atuh geus dipasrahkeun geus sia geus nyaho geus titipan ilmu mama mah neuk berangkat deui neangan deui tempat nu sepi ayo nuduhkeun ka Allah kadanan ku kitu atuh ulah proposal besi bau monyet ya monyet nu sok kikian besok geura urang ka dieu ka mana karah ka solear di mana karah solear teh di mana karah di Padegelang ngaco bungennya na besi pajar baturna tah di dia di Cisoka urang kadenya ronjang tapi aya rajaan teh di tengah-tengah nu dararatang teh ya kok kanyawan raja pan kadeuleuna nya make makuta rupa monyet tapi ternyata jelema kasep sasalamannya na biasa uluk salam assalamualaikum masyaallah horeng kapanggih jeung rajana rupa monyet padahal horenganan ahli Allah tukang zikir tah kos karar itu geus jadi ahli hakikat ba rupa monyet horeng wali aya di lembur mah rupa wali horeng monyet mantak asana di dia monyet kabeh iya kari embung disebut monyet sebagian ceknya na aduh ampun atuh monyet bae nah iya ketika geus datang ka dinya ngadenge siiran lain deui izal isrunamin di mana tanggal 20 tina bulan Saban geus kaliwat berarti tinggal 8 poe deui pawasil surbalaili kabinahar sok tepungkeun inuman penting kana berang ulah eureun-eureun nginum wala tasabiak dahi sigorin ulah nginum make wadah nu leutik bila perlu kasrol nomor 12 nu gede ember bila perlu mah lantaran pakodoko zamanu ala sigori geus rupak zaman sempit lamun make nu leutik engke kakurangan dina leutik sempit waktu ieu teh nu mentak didinya teh ulah eureun-eureun urang terus-terusan kudu nginum ulah eureun-eureun eta teh bahasa siiran kadenge ku urang mah urusan pitayeun urusanana hanya sekedar urusan pibeteungeun tapi kadenge ku jelema ahli thariqah kadenge ku jelema ahli hakikat lain kitu kumaha manehanana didinya teh paham kana yen maksudna eta siiran teh jelema teh di mana-mana lahir ka alam dunya ta eta teh kakarak bijil mata poe di mana-mana geus datang ka zuhur berarti manehanana geus setengah tuwuh di mana-mana ka asar berarti geus 40 tahun ka luhur di mana-mana jam 5 geus kos Habib Rozak tinggal sajam deui surup kita dina Irsyadul Ibad Imam Zainuddin Malebari ngagambarkeun manusia seperti eta nah teu beda jeung ieu bulan Ramadan teh dina tanggal 1 ngora keneh berarti umur urang tanggal 15 setengah tuwuh berarti umur urang ketika tanggal 20 berarti geus kolot nah tinggal 10 poe deui surup ieu teh beak bulan Ramadan eta teh keur carita Ramadan caritakeunlah ka diri urang berarti aing geus kolot kudu siap-siap ulah kampanye aing nu ngora mah masalah pun nu kolot teh saya Haji Hamid ulah geus kos kitu mah komo ide leutik duitna mah Allah untuk ulah kecuali sih diberi apaan saya masalah sih
pugu bermasalah. Tah eta teh tanggal 20 kolot berarti. Iyalah jadi nasihat. Hartina di mana geus tanggal 20 bulan Syaban lewat tidak terkecuali siapapun. Geus ulah eureun-eureun pawasil tepungkeun berang jeung peuting teh pake ngerogot zikir ibadah ka Gusti Allah. Ulah aya kesempatan-kesempatan di luar ibadah ka Gusti Allah, beakeun waktu berang jeung peuting pake zikir ka Gusti Allah. Ulah-ulah keur teu hees di jero hees zikir bae. Emang bisa? Atuh bisa. Pan bisa kos gitu sih. Atuh ente mah hees sih ngomongna. Ya hees teh hees beneran. Atuh pan Kangjeng Nabi mah, Kangjeng Nabi masyaallah qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisa. Mata bisa peureum sare golbu nanti. Atuh warasatul anbiya ge bisa. Nu mantak guru kula di Banjar Kiai Haji Mumu, putra daripada ayah Banjar. Ketika sare, emang kumaha gitu ketika sare tanyakeun gerege ka anakna. Asal Malik, Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala. Malik deh ka dia. Tan halu bil qaratum faraji bil qaratum bil awjad. Di bener lain lalaga. Berarti kan terus-terusan nyana teh geus lazim terus-terusan ada mul infaq jeung sholawat. Ajengan Mumu almarhum masyaallah almaghfur lah. Eta teh asal Malik we kos kitu tah. Awalna mah pamajikanna ge kageteun. Je, sare tah henteu sih ka haji. Tapi sare asal Malik ada Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim. Malik deh ka dia. Tan halu bil qaratum faraji bil awjad. Baik. Ayo Habib Rojak apa lain? Aduh, Malik dia mazia ka mana? Haju bae leungeun ruga peragapan. Ye, cak pemajikan tadi geus ge. Beda. Masya Allah. Eta keur carita ahli sholawat. Ahli sholat teh kos gitu mantak anyar-anyar besok ditanya. Yang penting sare tante. Sare. Pan Malik kade gitu ge seuri bae nyana. Ngimpi lagi atuh pan kapangijeng Kangjeng Nabi. Atuh kami eta geus ieu mah didongengkeun teh alal hak nyata. Tanya ka minantuna. Kura boga babaturan ngaranna Haji Mufti tah di Raja Mandala. Sagulung sagalang nyana keur waktu panganten kaget. Lantaran kamarnya na belah dia, kamar mama belah dia. Jadi tak kamar teh kapan nyana mah ka setengah hadina bilik. Tah barang geus kitu penting teh apa ngaranna ge panganten rada kurang hees beureun. Sia masuk ka juga mana bae. Tak keur menjadi istirahat gadengekeun nyana. Kan maca sholawat cek teh. Terus bae ka dieu maca Malik, maca sholawat Malik, maca sholawat can ngomong jam 4 minantu anyar. Sapeting, dua peting, akhirnya kabelah dia ngintip. Jadi lain nyana nu diintip. Nyana nu ngintip. Sebab nyana maca sholawat ke situ ieu mah jam 2 cek nyana masa sholawat diintip koreng Malik. Asal Malik Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman ta'ala. Kakarak bebeja. Nyana teh lalaunan. Seuri bae atuh pamajikanna mah geus nyaho. Emang kitu cenah nyana mah asal Malik bae kitu asal Malik. Eta ahli sholawat. Atuh keur sareget sholawat bae. Okos jelema neangan nomor. Eta teh ke rees da ge 5050. Ya, ieu pawasil surba lailika binhar. Sok tepungkeun beranjang peuting teh ulah eureun-eureun terus bae nu resep sholawat, nu resep Quran, nu resep zikir. Oh deh kesempatan sapira tinggal 10 poe deui. Eta keur carita umur bulan urang ge kuari mayoritas umur umat Kangjeng Nabi teh 63. Nah kuari nu geus 60 tinggal sabaraha tahun deui? Nah, moal ka mana boah? Siga teh nu geus 62 berarti sabaraha deui? Nah, lamun lu geus 60 kitu 2 bulan 9 29 poe sabar pede. Siga deh. Nah iyalah kadengena ku ahli Allah mah ieu teh nasihat ka dirina aing teh geus kolot. Berarti tereh balik ka ditu geus ulah dieureunnan ieu zikir ka Gusti Allah kapaham ku nyana tina hiji nyanyian ieu teh. Maksudna mah kos kitu nu mentak nyana teh terus-terusan neja paham ala wajih terus
akhirnya tidinya nyana siap berangkat wa dhahaba ila Makkah terus ka Mekah lantaran boga perasaan di Mekah maluwih bundal ibadah teh ka Gusti Allah geus pabakia bihi manya biha nyana cicing di Mekah mujawiron jadi urang Mekah hatta mata manehanana sehingga maut di Mekah. Gitulah cerita ahli Allah neruskeun nu kamari teh eta. Ya, kama waqa'al rajul allazi sami'al ghail. Hiji jelema ahli Allah ngadenge ka jelema nu nyanyi nyanjana model kos kitu jadi nasihat ka dirina. Oh, aing geus kolot geus, aing dek ka Mekah, di Mekah dek cicing, dek ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lantarannya na paham pahimanal umrah idza dhahaba juluhu di mana geus leungit gegedena umur berarti pakod gorubal ajal deukeut kana ajal tareh paeh wadoko jeung geus rupek azamanu zaman alal ibadati sugo kana ibadah sugro berarti manehna geus siapa lubul maudi alladzi takunu fihi al ibadatul kubra untuk siap ku ari menuju ibadah anu pohara cik urang mah akhirnya manehanana hayang ditikal-tikal pada pupihil amal geus ku aya kitu pindah ka Mekah cicing datang ka maut. Nah eta teh diprediksi wa hadzal rajul kana minal ulama'il mujtahidin eta lalaki ngan sakadar pangkat ulama mujtahid hungkul teh walau kana minal arifin mun nyana ahli ma'rifat wali mun cak urang mah eta teh lemah taja ila dzihabi Makkah tekudu ka Mekah ahli ma'rifat mah bal ibadatul qulub mudha'afah balik tah ibadah hate ditikal-tikal bi'afin katsirah dengan tikelan anu loba tanpa manehna ka Mekah cukup bae di imah ja pangeranna mah eta keneh mentak ahli ma'rifat mah ngajauhan ti Mekah ngajauhan lamun di Mekah ieu ku ari geus teu balener jauh jana mah geus bae bandingan ulah di Mekah cek kana maning di lembur bae di kamar teu nyaman ieu teh nyaman neangan kanyamanan. Nah, kalau lantaran ahli marifat mah di mana bae nyaman di kota nyaman di lembur nyaman di leuweung nyaman geus tilok pindah-pindah. Geus bae nya nama. Ih, atuh batur-batur marabok nya namanya. Batur-batur korupsi nya namanya bae. Batur-batur zina nya namanya bae. Teu kagedag anginan teu unggut kaliungan tetep bae. Allah tetep Allah bae hate. Berang jeung peuting akur situasi jeung kondisi kumaha bae nya nama akur Allah bae sehat jeung gering tetep bae Allah bae manehna panas jeung tiris Allah bae manehna kecuali usum pilkada lain deui teh mah urusanna aja dirusak deui bagus-bagus kos gitulah carita ahli Allah mah atuh biasa bae santri loba jeung saeutik akur bae jan nuju nama ridho Allah jeung nyana geus usul ka Gusti Allah geus teu asana naon nya nama biasa bae geus ka Allah bae nikmat bae sorangan sakitu lobaan sakitu geus nikmat bae matak nya nama maca Quran ge tilok tamat geus asa babarengan jeung Allah sedengkeun Al-Qur'an teh kadang bisa bulak-belok atuh maning jeung Allah bae zikir lagi lain cara zikir nu biasa batur mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la nah henteu ngahanung bekos ku bade henteu kieu sebabna matana zikir ka Gusti ceuli zikir ka Gusti melalui tafakur tadi jang naon cicing di Mekah aing sakadadek balanja teh kokoneng mah tuh je atuh deuk danaonan atuh maning di lembur pake tafakur ka Gusti Allah dan mantak nu tadi lain goreng ngan sakadar ulama ahli mujtahid ahli ijtihad lamun nyana bener-bener ka naon kitu ngaranna katapakuran ku nyana eta syiiran tentu teu kudu ka Mekah cicing di imahna di kamar sorangan biasa bae akur bae Allahna eta keneh kajen kuku mage nu kasifatan ku wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadis qiyamuh binasuh daniat kudat iradat ilmu hayat sama tah eta kabagi kana opat aya sifat nafsiyah aya sifat geus kabeh eta keneh Allahna maha ngarungu, maha uninga, maha kitu, naon kitu ngaran ningali, maha sagala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Geus bae titik didinya ayana, didinya cicingna, didinya ibadahna, nikmat ka Gusti Allah. Teu dirubah-rubah. Geus bae akhirnya nama. Tah kos kitulah jadi hiji syiiran teh dijadikeun nasihat ku manehana. Kitulah ahli Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak engke ngararomong kabehan hewan-hewan ngomong kamari aya deui tah dibaca keur aya keneh Habib Rozakna di dinya aya hiji jelema
kapanggih jeung hewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaduakeun tah nyana teh atuh wali mah ge alhamdulillah alhamdulillah. Paingan di zaman Kangjeng Nabi Sulaiman batur teh titah baralik cukup ku doana sireum, horeng sireum ge ngadoa. Ieu ge diurang ieu panca Kangjeng Nabi. Laula make bahasa laula andai kata teu aya hewan-hewan niscaya makhluk-makhluk kabeh moal dihujanan ku Gusti Allah lantaran daroraka ka Gusti Allah. Ngan Allah nyaaheun jeung dedeuheun ka munding bae jeung ka sapi jeung ka hewan-hewan nu lainnya mah teu berdosa. Cak Allah aing mah ngahujanan ge eta bae nu teu berdosa. Urang teh berarti kasapatan ku kebo. Nah, kamari dibaca ku kula eta kitab teh aya deui hiji jelema kapanggih. Lantaran teu ngarti tak teu ngarti. Ai kiai mah tadi wali kan ngarti. Ai nu sajen mah teu ngarti. Begitu kapanggih tah jeung meong jeung ucing. Ucing teh salam ka nyana. Assalamualaikum. Ditalipak doger bae. Cak ucing teh aing ngadoakeun ditalipak. Can maling can naon. Penjahat sia cak ucing teh. Abi berojak seserian bae. Tuh jadi beda. Uyup hewan-hewan teh salam kemudian ngadoakeun nu paham mah Waalaikumsalam diusapan tapi nu teu paham dicabok. Tah urang teh kapan kos kitu can puguh can karuh kana naon ge main tindes-tindes bae. Nah iyalah sejasa geus datang kadinya mah geus lain deui pemikiran lantaran awalna melalui pirasah kemudian kabelah diana melalui ilham kabelah dituna melalui mukasyafah. Asal geus mukasyafah lain deui geus tah. Geus tah jelas-jelasan geus tah geus jelas-jelasan. Saju kahalarti bae ngaji heran. Wallahu alam.